Haji Oh. Dia malah. Syukuring kepangkeun Ustapun lalu di Nanjan Jabil. Rencangan sabro namanya teh. Saya Yusuf. Syukuring doaan kita titipan Ancen di Ibu Ingrid. Madam vlog salami perjalanan ke Jogja. So stay tune ya, tong kemana-mana. Bye. Maafnya ya teh kurang pencahayaan koeknya ketalain nama tuh rada oke harinya tinggalnya tuh sambil doa nunggu tak ya doa nunggu bro atuh melong tuh koek Tak canibak. Can aribak eta dek solo. ya teh nembe di res area kahiji di mana ya teh Ciamis Di Tasikmalaya sih. di mana teh Ciamis Tasik Ciamis. Asahan China. Lami kenehnya dogikeun ka ieu mah ka mana bro Ka Jogja. Si Iping umurnya 22 tahun. Lamun lek ini keluar kota, keluar Jawa, keluar negeri, ke tempat sangat loba. Ya enak ya di restoran pertama. Alhamdulillah ya atas dugi rumah makan lemah redok Rumah makan pertama. rumah makan pertama. Sampai me ini ka Brexit teh mamhala di dieu. Jadi salapan heula satacana di dieu terus kayak lanjut ke bensin lanjut ke terus nanaonan di dieu Tuang pepotoan, kituan we biasa. kituan teh kunaha teh Kesian beuteung. siap Ya keadaan rumah makan lebah legoknya. Tinggal di seerjalmi kieu. Seerjalmi. Serjami kelaparan. Kalaparan nungguan makanan di dia teh tinggal tuh seur tuh. Jom. Komo iya mah. Komo ieu mah. Tingali ya ge keur nungguan tuangeun. Ya ge sami. Itu sami. Ya ge sami. Abi ge sami. Tuh. Enak nungguan tuangeun bari pepetuan. apa bro capek teh Mangga arade ka kolot utama sunat tuh tak kainung bapa. Perjalanan ke tebing Brexit. Jelema nama belegu. Dukun di datangan, makam karamat di Stay datangan, tune ya. gunung di Kan arah ditransfer neraka. deh. Sia. Kajen ting cek mahmud. tepang deui sareng simkuring Laludin sareng Saiful. Alhamdulillah ayeuna atos di Brexit. tebing Brexit ya. Ayeuna bade ngalaksanakeun kegiatan Tur jeep keliling Brexit. Insyaallah lancar, insyaallah berkah, doakeun we nya. Amin. Tepang deui sareng arurang doan dalam 10 jam. Oke. Oke, tepang deui sareng simkuring. Doan di selalu nama lancar. Radar. Wah, rasanya panas. Kami panas. Ayeuna balik lagi ke Brexit lah ya. Tujuan salah satu tujuan utama di SMA di Majalaya di Brexit. Orang ayeuna balik kelilingan heula. Di Brexit ieu teh sanes aya penting bukunya. Tapi aya situs sejarah oke aya ayeuna Barencau ya sekarang dari Barencau dan dari kosan supir yo singkat ini namanya Candi Hijau. Candi
Ijo, welcome. Kami datang ke Candi Ijo. Turun aja. Cuaca di dia kumaha guys? Panas. Panas ya? Panas pisan. Cuaca di Palih dia emang panas pisannya. Alhamdulillah atas dugi Candi Ijo. Ya. Bisa ditinggal di Punten ieu. Opat candi. Di Palih di Toge biasa ditinggal Sepemandangan saya. pemandanganna emang saya pisannya ngan hanyakal teka tinggal Candi Prambanan teh. Biasa ditinggal. Iya di Palih dia candi utamana benten sareng nu sanesna biasa ditinggal benten naon bentenna dina segi ukuran oge benten-benten anu tilu di payuna nama ya rada alit rada lebih biasa di medium. Terus di Palih dia ya candi utamana candi Rajana penginnya aslinya keren. Enak, bade lanjut ke Candi nu wae. So gitu. Sis. Tarik ya. Sareng simkuring kan menuju Nyalira. Kamanara rencangan simkuring. Rencangan menuju istirahat heula. orang kalau Biasa ditinggal di Palih dia aya pikiran patung naga. Nagana naga orang. Saya pisan di Palih dia. Contohnya ini. Gak keren gimana coba? Percaya paling BPP kali itu ma abdi badai kali itu di itu sejuring seteluh gagal merjin cek induk yuk sing salah alhamdulillah kita 2 tahun umur pokok. Ya, arang tos juga hotel Cakra Kebang. Yo, Balik ka Malioboro nya. Malioboro. Di Malioboro ya kegiatannya bebas nya janten arurang teh dibebaskeun kanggo shopping, kanggo mesel oleh-oleh. Bebas ya. Kanggo mesel Kenapa bebas? kanggo mesel bebas ya. Bukan nama. Ada ayah pemerintah apa bade Teh pak? bade ka Malioboro. Pak, Stay tune. pemerintah ayah bisa bade di. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui. Kami salam simkuring duaan. Orang ralu di. Ya, ayeuna pada ka mana, Lur? Ayeuna ka Malioboro jalan-jalan. Jalan-jalan ke Malioboro. Kita niatan di Malioboro rek naon tah? Nah, beli gagantel. Iya, tinggali. Oh, tah eta. Jadi di Palih dieu tiasa ditinggal, Palih ditu ramena aya festival skatenan saurna teh. Skatenan teh sapertos pesta rakyat, komedi Sunda mah, komedi Majalaya mah sapertos pameran biasa we, tapi ieu mah sapertos pesta rakyat besar gitu ya. Aduh, pesta rakyatnya agung bisa. Kemana ya? Stay tune ya. Ayeuna simkuring tersesat. Sasab di jalan aslina di Malioboro. Yang simkuring papenjar sareng rencangan simkuring. Simkuring papenjar sareng Mas Saipul. Dan ayeuna di baturan ku Kang Asep. Kumaha Kang? Dawang. Alhamdulillah. Sandri kade. Yo, Sandri kade.
Aslina sasap. Nya arurang enak tos saya di Telaga Putri pada cicing heula enak. Enak di mana, Den? Di Telaga Putri. Telaga Putri. Sebab tuh bisa ngamera pas etanya jadi mimiti unggul we udah bisi labu eta HP aya maung tuh aya monyet. Bang Deui, sareng simkuring, sareng Saipul. Alhamdulillah sekinten-kinten sadinten ya di dinten kamari teh ayeuna atos dugi ka Merapi Tapakur. Ya tiasa ditinggalnya beruntuhan tilas peralatan peninggalan Merapinya. Merapi ya Gunung Merapi. megang ya tuh. Benturan kalau belum bersih cerita ayana sakarunia ti Allah teh ulah disia-siakeun pandai Asli. Nah ya di Bangker Kali Adam ya. Orang pada nyoba asup. Cikan di jerona ya namanya. Enaga. Ucing Dogan di jerona ga. Itu orangnya yang jadi Bangker Kali Adem. Ayeuna orang aya di Telaga Putri nya. Rame ieu di dia. Itu tos kana jeep jadi barasanya. Barasa. Saraya. Nya ayeuna urang aya di penghujung acaranya teh. Ya, mana? Oh iya. iya dong Ya Asep. ayeuna teh nya nuju elektronan di rumah makan Yunani ya mungkin yang biasa disebut ayeuna teh penutupan di Pangarurang atau nuhun tos nuturkeun Pangarurang nya meskipun teu jelas nya kirang jelas tetapi aya kakirangan nyumpun japunten teu nya lingga Musak yuk, peraturan di simkuring, sarang rencana